Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanggung tipayun kurang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nu esa anu masihan hidayah sareng mayah na ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel acara ieu dina kaayaan sehat walafiat alhamdulillah. Para wargi sakalian anu dipika hormat kusim kuring, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kebersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat ngajaga kesehatan. Nu mana urang sadaya teh kedah atau wajib ngajaga lingkungan sakitar urang sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kesehatan tina sagala rupi panyakit nu aya. Kumargi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang. Sakalian dikawitan ti ayeuna siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadis. Inna zufatu minal iman. Anu hartosna teh kebersihan sabagian tina iman. Nu matak kudu dijaga ku urang-urang sadayana. Sebagai urang muslim anu taat, anu gaduh keimanan di jero hate urang tangtu urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala kotor atau najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah Subhanahu wa taala mah teu resep kanu hamba anu merhatikeun jeung resep kanu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kebersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan di sekitar urang. Tapi kebersihan eta teh rutina macem-macem. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah ya percuma. Matak dimulai ayeuna hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadayana. Cakap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.